pamelas Roma ya kuburan teh jasad urang. Sebab ieu jasad nu bakal diletetkeun ya ngalangkungan wari-wari urang nu bakal kingakeun nu bakal kasumpingan ku batur teh nu ngaran ziarah kubur teh jasadna gitu. Maka kudu kuburan urang nepangan si Abdul Muhyi teh kuburanna gitu. Urang nepangan Al-Mukarram Sayyiduna Al-Mukarram ya Abuyahya Jakaria teh kuburanna dan jasadna tos disaekeun ku hanina tos teu aya geus kuburan. Mata sumping ka bojong koneng teh urang teh teh patepung jasad unggul nu teu disaekeun ku Allah. Ya pika nangis urang di kuburan teh. Lamun teh mah aya berkah tinu disumpingan ku urang. Insyaallah satos urang tepan jarah dina jasadna pangan kuburanna teh dipaparinan hate urang dibukakeun hayang leumpang nuturkeun ka anjeunna. Ditawisan ku Allah ya ciri-ciri nanti ditepakeun sareng Allah. Tah geus katampi we urang teh kitabna kadangunya wayahna kudu diberawatan ku urang kudu semangat dina hati urang ari jarahna teh tahu aya kana kitabna kana ilmuna teh pati tahu jarahna mah hampir tiap malam Jumat teh ngan ilmuna makmum nyebut teh sanes jang abdi ari kuburanna di cicingan. Alhamdulillah semua alhamdulillah. Bapak teh ia pasuman fil kubur bakal digadugakeun ku di alam kubur. Mata pepegin keluran ini di alam kubur baik sing harudan di alam dunia gitu. Jadi udang-udang teh sanes kieu. Mata saur Nabi urang sandayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Kanjeng Rasul an-nasu nuyamun faida matu intabahu. An-nasu nuyamun sanyana jelema teh. An-nasu ari jalma-jalma eta nuyamun sare kabeh. Nu ngaran jalmi mah ya itu pareum sadaya. Faida matu intabahu maka di mana-mana eta maot jelema harudan kabehana. Mata anu hese kudu lain jelema dikasih padanan teh kitu kan jalmi teh tukang peureum entong jadi dalil ka tukang kaduanya. Memang peureum mulai pancel mah tukang peureum cenah nya peureum aya waktu asal-asal. Itu subuh buka subuh peureum nya tinggal segala rupa manusia dibuka ke luar. Jadi di mana di mautan Allah harudan ayeuna urang keur di alam dunia Allah dibuka ke socaya tapi kan isi hati urang dipeureumkeun Allah. Komo pikaruhani dipeureumkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di bulan jam 1 siang socana beuntak hate peureum ka masjid teh ciri gitu teh. Tak teu di pajeun salat lohor kita tidak peureum teh hatena. Di suping waktu asar jam 4 beuntak malah ngopi nadipan kopi hideung supaya beuntak. Tapi hatena teh diberi kopi hideung. Mata peureum teu salat asar. Tak nuka serupan hayang kopi hideung tadi kerbek hayang kopi hideung we kopi susu hayang beuntak panonna teh hatena dipoekan Allah nauzubillah subhanahu kalau anak hari ayeuna teh khitab ka mayit nu di jero kubur gitu qad sirta fi atba kisar
kabuktian anjeun teh dina tungkeban anu dikasieun lus ka alam kubur cicing didinya anu ngaran 1x2 meter ditutupan malahan ku papan kuawi cik bisa kumaha urang diserang kedongkeun ku Allah Subhanahu wa taala sinang madep kiblat ya maka wajib mayit teh madep ka kiblat itu nu ngaturkeun nah hari nu pesere mayun ka kiblat teh jadi mustaqbil al kiblat teh ka hese teh jauh padahal dugikeun ka maotna itu diwajibkeun ya kada mayun ka kiblat Allah Subhanahu wa taala siur di alam kubur tersekalian urang teu akan gitu lurus ke alam kubur geus beres teu bilang pelejang teh da sieur urang teh sadayana diarahkan deui ka beliau eta si mayit teh dikaresa urang anu eta mayit teh cek urang teh jelema anu pangbeungarna tinggalkeun urang nu ngaran ayeuna padama dulungan maot terahiluan teh pamaruan da sieun poe hiji nya ting sieuna wa baina sakiril maut jeung antarana anu kasebat tungkeban tapi notifikasi nana kerjawi anu maut faidah kalau malakani maka dimana supi kanjen teh dua malaikat al muwakkalami anu ngawakilan dua nabi ka kanjen wa huma munkar wa nakir supi malaikat munkar wa nakir namina kesupi mutawau ayeuna urang malah teu hayang hafal yen malaikat supi nya kemah begitu jelema dilebetkeun ka alam kubur nu bakal panggeulana wau teh sareng malaikat munkar sareng nakir nu naroskeun ka urang wala yuji akam maka tong ngarewas-keun ka anjeun ulah ngarewas-keun tu munkar nakir ka anjeun wala yuhibaka jeung tong ngagentarkeun itu munkar nakir ka anjeun tong rewas teuing sumping malaikat munkar nakir najan urang teu wau gini dan bisa kumaha urangnya keur beureum di alam kubur dilugakeun ku Allah ngalangkungan malaikat munkar nakir bari teu wau harus biasa dibayangkeun ya komodi di mana urang amalna goreng kan bakal nyarangan ka urang teh hiji makhluk nu digorengkeun ku Allah Subhanahu wa taala cik urang teh nanya tak eta makhluk cek urang teh man ya man hadaya malaikat saya teh anu nyarangan ka abdi di alam kubur cek malaikat teh ada amal kaya teh amal anjeun goreng di dunia kayak barengan ku makhluk goreng anjeun saya di alam dunia kayak di akhiratna di alam kuburna disarangan kalian makhluk anu saya kena nyarangan ka urang insyaallah misalkan dia di bumi kowe urang tabuh tilu ugahnya lilir pas beunta ningali bojo urang teh anu cabik kana sieun begitu pun tak jorok masih bisa katanya juri juga da urang apa karek beunta teh hari kitu mah bojo urang begitu urang beunta jam 4 tapi jam 2 pas beunta lilir ningali teh keur tetepan tahajud nu asa ningali bidadarinya najan teu mancung hirupna insyaallah itu pas beunta urang pamajikan keur calana kerek mangkeu sudah teh saja pikir-pikir ada goreng-goreng di urangnya Gusti sabar saya tong rewas teuing